usaha naik kawas batur barang nyieun dahareun atuh dihindarkeun ka ditu ku si Aceng bantuan salaki usaha dagang-dagang bala-bala atuh boh gehu ulah ngandalkeun wae lalaki dagang atuh gehu bage teh beunghar atuh dagang gehu bala-bala mah babat batina ge sanaeun nah Ji beunghar becan anu apal boting beunghar tina gehu ge tina bala-bala ge ari payuna loba ngasapoe sugan atuh payuna 2 kibik 3 kibik sapoe gehu dari kibik batu kibik mah ayo ngobrol teh abah mah ulah jujuk hayang bati gede bati saeutik ge iku loba mapan kitu tah sugan 2 dam truk sugan sapoe ngirim kesih dam trekan mah bala-bala jual ka mana di dam trekan abah tah kadang bala-bala mah teh beunghar abah nah atuh usaha aing kalah geus bingung ieu teh ari ke abah adi tu lalaki usaha anu jujurung ka awewe usaha abah adi tu usaha melak gurame apan teu gede telak gurame mah kalah jahat parah aya beja mah ukur alus teh cenah ayeuna teh yo keong tutut di kumaha hijian mana dua tutut hijian abah hijian kilo kamana jualna aya nu nampungna di Banjar tutut keong kanu mahal mah anu 1 kilo 3 1 kilo 2 si babu itu 1 kilo 2 1 kilo 3 apa mau sebelum apa aya beja mah 1,5 juta 1 kilo di mana kamu aya kemana nih anak-anak tutut gede-gede teh sieun kan amaran ku tutut kapan eta nu mantak mahal pan heueuh ku Allah bak ieu bari aing asa kaingatan pantas balik aing di lebur bieun neuleuh ka kebon ka saung naon geuning tangkal alu eueuh nu 2 tangkal nu jangkung udah ke saungnya betnya ku abah meureun dijual tuh nya maneh mah urang nu nanyakeun kalah urang nu diduduh atuh kusaha tangkal alu eta teh diingkeun ku urang terkeunian ieu masina gede ada naik asa kaingatan usaha si Aceng meureun abah wah cek aing mah heueuh geus ku si Aceng deui wae siga nama gerage Aceng Ceng anda diukura ekdanya aing nanya naon lain aing rek nanyakeun ka maneh pan pantas ti lembur tas balik ning tangkal abu eta eueuh dituar ku maneh nu 2 tangkal tuh henteu cenah usaha tuh kening eueuh sia euy aya nu nuar sugan ku maneh dituar ku baeman eman baeman pangragajian tukang kai ning wawanianan dititah ku urang Pak astagfirullahaladzim nah pada kumaha dititah dituar ji kapan yo cek abah geuning semakin tinggi pohon semakin kencang angin bertiup ning imah ning tuar aduh geuning si budaknya mau tanyakan mah duit Aceng tadi ya teh si Aceng atuh meureun di duitan ku paeman teh di duit mana duitna beak urang dipake jajan astagfirullahaladzim abah hebatnya saha hebat urang baik kitu pika sebelum ya teh oke alus si Aceng kamari nyokot duit di rumahnya yo abah udah sagala ge turun di abah nah ini kalah jadi ka urang gua mah rag-rag mau jauh tina tangkalna cek saha nanai cek urang abah Oh. turun ka abah wadul aing mah teu percaya paribasa kitu enggak satu wah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya pret wah wadul abah bisa nyebut wadul
Gening apan urang ge tadi meuli tanya iji gimrang neangan kalapat, tanya kapanggih-panggih di kelbut eta nu di sisi Cirende. Tah berarti bohong paribasa eta teh. Buktina aing meuli kanya sabaraha balen tah leuseuh neangan kalapat. Ini grag-grag teh paralit tah. Tuluy kadu keur usum kadu harita apan. Anu arasak diarep-arep eueuh diilikan teh di teangan deukeut tanggalna eueuh. Nyaho-nyaho geus aya di imah tetangga apan kan. Aduh, emang pusing kok jeung anak sama gareo buruk sudah. Stres ieu mah aing mah stres.